Sampurasun Wadia Balad ATE official di manawai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 63 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngeunah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 63 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzlan di tengah jalan tempak dung dung tes. Andewi harita mencerong telek kanu keur nangtung di hareupeunana. Hatena was-was lantaran manehna yakin dua jalma nu kiwari ngabedegah hareupeunana pasti masih keneh jawara angkiran Sunda Makalangan keneh. Masalahna lamun tarung tanagana geus beak pisan, tong boro kudu tarung deui dalah rek nangtung oge hese beleke. Saha aranjeun nasarua rek ngajak jeung ngajal tarung ka kaula, tanyaan Dewi dibarung ku hate kaketegan sabab manehna yakin moal bakal menang lamun tarung ku kayaan kitu. Tong boro tarung ngalawan jawara cek paribasana diteunggel ku budak satepak oge manehna geus moal bisa ngalawan. Rubaya lembu lawe tiba ngabelenyeh terus muru nyampeurkeun ka Andewi laju tek leungeunna nyekel tak-tak Andewi. Nimas ulah wa kamikiran tarung barina oge anjeun geus kayaan kieu leuwih hade pulihkeun heula diri anjeun. Cacap nyarita kitu set rubaya lembu lawe ngalirkeun hawa murni ngaliwatan cepengan leungeunna kana tak-tak Andewi. Andewi ukur celengge heran ketika kutingkah rumbaya lembu lawe
anu manehna can apal lamun eta teh muridna si Dewa Pedang Jalakumpai, calon bakalawan paling kuat di sapanjang sajarah hirupna. Saeutik-saeutik Andewi ngarasakeun ngalirna hawa tiis kana sakujur awakna, nyinglarekeun rariged kagejed, malah mere dorongan tanaga tambahan pikeun ngaluarkeun hawa anu goreng. Cukup lila rubaya Lembu Lawe ngalirkeun hawa murnina, sabab balukar tina warjit bulus welingi sampir memang luar biasa ngaruksak bagian jero Andewi. Dirasa geus cukup, pok rubaya Lembu Lawe cumarita, ku ayeuna Nimas mending milih jalan nalingker heula, sabab para jawara angkiran anu sejen bakal terus mudag-mudag. Jadi mun pasarandog dina kaya Nimas masih kieu bakal cilaka balukarna. Hatur nuhun Kisila, hatur nuhun kana bantosan sareng pangemutna. Walon Andewi cacap nyarita kitu, jeleger buah kadenge sorang jeleger di arah sejen. Atuh meh bareng rubaya Lembu Lawe, Andewi jeung Ki Bajil ngareret ka sumber suara nu ngajeleger tadi. Bre katenjo Ki Manggun Cipto ngajengkang dina kayan sakujur awak gareuneup, satulina ngusak ngalang lemah ngan teuing masih hirup teuing henteu. Sedengkeun nu jadi lawana nyatana Nyai Bubu Jelantik, kai anana keur diuk sinuku tunggal bari ngabulaeh kaluaran getih dina bibirna. Nili kitu dipastikeun anu unggul dina tarung adu kasaktian antara Ki Mangun Cipto jeung Nyai Bubu, nya Nyai Bubu Jelantik pisan. Sedengkeun Andewi anu keur nempokeun Nyai Bubu keur ngatur napasna, ngareret karubaya jeung Ki Bajil. Ngan barang direret jalmana geus ngincid indit ninggalkeun eta tempat. Atujung Andewi nangtung teu sakara-kara, satu tas ditambahan ku hawa murni ti rubaya Lembu Lawe, awakna teu patilang layeuseun teuing. Radaya saeutik tanaga gep pedang kilat maya anu ngagoletak dicopot tuluy disarungkeun deui kana warangkana. Sedangkeun rubaya Lembu Lawe sabari ngageredig indit teh kadenge Ki Bajil nyarita, nah andi kabat haat nulungan kasih Andewi rubaya, padahal eta teh kasempetan hade pikeun ngelekeun, malah mah pikeun ngabinasakeunana, ngareueuh saingan di pakalangan jurus pedang. Ki Bajil, kula datang ka Tatar Sunda lain rek jadi Rajapati. Kula teu butuh nyawa si Andewi, anu dibutuhkeun ku kula nya eta pembuktian jurus pedang nu mana nu paling kuat. Nah jurus pedang warisan Ki Jalakumpai atawa jurus pedang bayangan sukma. Sementara mah ayeuna urang ngingkah heula 3 poe kahareup urang datang deui nepungan si Andewi. Kula hayang nalika tarung secara adil jalan sinatria, kula hayang tarung jeung manehna dina pada kayan walagri. Tandas rubaya Lembu Lawe anu nembongkeun kana jiwa sinatriana. Atuh dikitukeun ku rubaya Lembu Lawe mah karak weh Ki Bajil ngarti. Harita duanana terus lempang laju ngiles di palebah pengkolan. Andewi matung ngemu tanda tanya merhatikeun kebatna 2 jalma nepi ka ngilesna. Bisa dirasakeun kiwari awakna mimiti pulih deui sanajan kakarak 50%.
red direret kategalan anu awalna riuh ku tarung campur kiwari tiiseun ukur sora seorna angin jeung ngeresekna guguran dang daunan. Di tenjo para jawara ngagaloler minuhan tegalan aya nu geus binasa aya oge nu samat kapiuhan kitu balukarna kangaranan tarung mun teu meunang tangtu kasoran minimalna saimbang ngabinasa atawa dibinasa. Para wargi sadayana waktu terus lumaku endong peuting mimiti nyimbutan di sapapat buana panca tengah teu lila ger maralak hujan cukup gede bubuhan dibarengan ku angin ngagelebu sakapeung kilat kingkilaban ngoleh nyai ngabarasat ditungtungan ku sorang jeleger. Warga Pilemburan pada nyaridem nyempod nyumput di enggona sewang-sewang ngararengkol di bagudad ku simbu aya oge nu sideang ngahurun balung hareupeun hau kocapkeun Bajing Sudraji kasampak harita teh keur ngiuhan di hiji guha nu aya di sisi pileuweungan manehna keur diuk andekak sila teutepanana anteng kana murbutna cai hujan anu badag meh jiga anu dicicikeun ti langit. Pikirana anteng ngumbar lamunan nyawang kamangsa-mangsa katukang waktu di mana manehna keur memejeuna mangprang ngalalana ngalanglang buana ngalanglang jagat ngambah nyorang jalan mentas lautan nyaba kasaban-saban negeri jeung nagara. Deui tujuanana iwal hayang neang lawan tanding anu sababad anu satanding. Saenggeus nyorang rebuan pakalangan sakali oge Bajing Sudraji can pernah ngalaman eleh teter jajaten. Keurmah manehna didukung ku takdir kasta srengga. Ditambah deui setiap ilmu nu disuprih ku dirina tangtu kabeh oge tutug tepi kana tahapan sampurna. Eueuh hiji ilmu anu teu nepi ka sampurna kabeh lulus dugi ka sampurna. Seperti jurus dongkang naga langit dina leungeun Kidaeng Girin Saka eta jurus can tutug sampurna tapi nalika disuprih ku Bajing Sudraji eta jurus nepi ka parat sapat tepi kana kasampurnaan. Laju aya deui ajian duhung Saptrenyu atawa Kranggan Satrenju eta ilmu di leungeun Adipati Argadana kasebut teu sampurna. Beda carita sanggeus diagem ku Bajing Sudraji papat sampurna di sungsina. Laju deui aya ajian waringin sungsan Tongboro Kijara jeung Kilugina dalah ki panembahan Pasopati anu jadi guruna sorangan can nepi ka tarap waringin sungsang sacara sampurna. Ngan eta ajian nalika disungsi ku Bajing Sudraji tutug sampurna samalah tepi kana tahapan puncakna nyaeta walang sungsang Sindraga Miraga Sungsang. Satuluyna deui ilmu anu kasungsi ku Bajing Sudraji teh aya jurus Dewa Maut 8 Cakra Dewa. Ieu Dewa Maut 8 Cakra Dewa mangrupakeun jurus kanuragan tarap puncak warisan tiramana nyaeta si manusia setengah dewa Ki Demang Dewangga katalahna anu jadi salaki ti Nyi Ageng Giriwangi. Ajian 8 Maut Cakra Dewa
mangrupakeun jurus turun-temurun ti jalur karuhuna Ki Demang Dewangga. Lain ti jalur indungna, lain ti Nyi Ageng Giriwangi. Ari Nyi Ageng Giriwangi teh lanceukna Andirja. Ari Andirja teh bapana Den Jaka. Jadi katalian dulur antara Bajing Sudraji jeung Den Jaka teh ti Nyi Ageng ti indungna. Sabenerna mah aya sabaraha elmu Ki Demang Dewangga anu can sempat kasungsi ku Bajing Sudraji. Nyatana di antarana tenggelan Rinjin Sadewa jeung elmu tutungkusanana Sampar Saliung Pambayan. Dua elmu eta teu sempat katurunkeun ku Ki Demang ka anakna. Ari ajian Sampar Saliung Pambayan sabenerna pernah rek diadu jeung ajian Kranggan Satrenju milikna Adipati Argadana. Harita Ki Argadana anu ngagem ajian Satrenju pernah tarung ngalawan bapana Bajing Sudraji, nyatana Ki Demang Dewangga. Sedengkeun ajian Duhung Satrenju jeung Pusara Sang Hyang Bandring anu kiwari kacangking ku Bajing Sudraji eta mah hasil ngulik tina soehan lembaran kitab Taloh anu diwariskeun ku Ki Argadana saurang titilas senopati di Karajaan Pajajaran. Kunaon geuning Adipati atawa Senopati Argadana pernah boga urusan jeung Ki Demang Dewangga, tapi ajian-ajiana diturunkeun ka anakna Ki Demang. Sasakala nama kieu pamiarsa. Baheula di puncak gunung seuneu ngahuru puncak gunung Gunung Mandalawangi. Malataran satungtung tenjo meh jiga lautan geni. Taneuh rangkah jebang ngebul nyerebungkeun haseup panas dituturkeun ku ngagolok-gokna lahar ti jero taneuh. Tatangkalan anu jadi serat bumi meh ledak tainu nyesa. Nya kitu oge sabaraha bagian jujugul ting burusut urug bari muhpuy jiga lebu. Kajadian hal eta mangrupakeun balukar tina saling adu kakuatan dua urang jalma di puncak gunung. Antara seorang aki-aki tengah tubuh jeung seorang nonoman saringet raksukan jawara. Harita dua anak kasampak saling nangtung anggang serta saling pencrong di tengah palataran gunung. Ambekan dua anak reng hapranjung jiga tas medar setengah adu kakuatan. Hade oge ilmu maneh teh Dewangga. Pantesan ilaing embung diangkat jadi murid ku dewek. Paingan ilaing boga ilmu anu cukup lumayan Dewangga. Cek eta aki-aki bari mencrong ka nonoman anu dadeupeunana. Si jawara nonoman eta sing horeng Ki Demang Dewangga nalika keur ngora anyar rumah tangga. Harita Ki Demang ngawalon, hampura Ki Argadana, kula teu kataji teu kabita ku eusi kitab Taloh. Sabab percuma lamun luhung ku ilmu ari ukur jadi bibit berwit kasangsaraan jalma rea mah Ki Argadana. Tetela aki-aki nu keur adu hareupan jeung Ki Demang Dewangga teh nyaeta saurang patilasan ti Karajaan Pajajaran katalah Ki Argadana. Eta aki-aki anu katalah Ki Argadana nyerengeh seuri bari neuteup kana leungeun kenca Ki Demang Dewangga anu sagemblengna di bulan kulawan hideung. Rada lila nitenan leungeun Ki Demang Dewangga. Sanggeus kitu Ki Argadana cumarita deui. Mata kitu oge.
Ilaing nolak jadi murid dewek. Ilaing pedah boga ilmu andalan berendannya. Nyaeta ilmu tenggelan setengah dewa sampar saliung pambayan gitu meren doang gak leuwih hade Ki Argadana tong nyabit-nyabit tenggelan eta sabab tenggelan anu kacangking ku kaula sabenerna taya mangpaatna mata kukula sela ieu di bulan oge eueuh mangpaatna kitunya sok sanajan eueuh mangpaatna di bulan Guandika dewek oge moal mundur deuleu doang gak sok gerak udar tak bengketan anu mengket kana leungeun Kenca Andika ayeuna urang jajal ulang adukeun ajian sampar saliung pambayan jeung ajian Keranggan Satenju milik dewek anu menang maling tina kitab talo mana leuwih kuat sok geura buka deuleu. Paroman Ki Demang Dewangga ngadak-ngadak kaget Rai pias ngadenge caritaan Ki Argadana anu nangtang seperti kitu. Dirina memang nyaho naon ari ajian Keranggan Satrenju kumaha karongkahanana ajian langkah tur kapahing anu ngan dicutat dina lembaran kitab taloh anu kapimilik ku Prabu Siliwangi. Ajian Keranggan Satrenju Tanya Ki Demang Dewangga anu masih kene kaget. nya Dewangga pek geura udar bengketan leungeun ilaing nu belah Kenca urang silih jajal kakuatan nah ajian Keranggan Satrenju atau ajian saliung pambayan anu leuwih hebat deuleu sia. Ki Argadana lamun ajian Keranggan Satrenju dibenturkeun jeung ajian sampar saliung pambayan dijamin ieu gunung bakal rata nepi ka akar-akarna Ki Argadana. Cek Ki Demang Dewangga tetep mepelingan Ki Argadana sangkan ulah nepi ka saling adu kakuatan ancur-ancuran sabab geus moal kacatur kumaha balukar engkena. Lah waduh tai anjing ya buru gerak saya gad diri deuleu Dewangga. Ki Argadana sanggeus cumarita kitu bari nyalurkeun tanaga sakti kana sapasang leungeunna Berasa aliran perana ngebarasat kingkilaban cakra murba ngolentab bari nebarkeun piluluh bayu atawa hawa pangancur ngajadikeun angin di sakuling bungking eta tempat muir bang baliungan deres anu kacida kuatna kuat bener-bener kuat eta angin anu ngulibengan nepi ka Ki Demang Dewangga sorangan rada kasentak ngejat sarta kasedak ku aliran getihna saumur mainna dumelah kakarak harita nyakseni tebaran tanaga sakti nu sakitu rongkahna cukup kateter wawanen Ki Demang memang kasima ku pangabaran ajian Keranggan Satrenju anu ngahuru dina sapasang leungeun Ki Argadana anu keur diwatek pikeun Ki Demang Dewangga mundur teu meunang mundur ngejat teu meunang ngejat antukna tae deui pilihan. Ki Demang Dewangga salaku panglima perang barisan kahiji Pajajaran manehna cadu mungku pabalituk radempak pabalatak ari kudu mundur gancang muka bengketan lawan hideung dina leungeun Kencana serat tapi nalika bengketan lawan hideung keur dibuka parandene kitu Ulah Kakang, ulah digugu Ki Argadana. Urang leuwih hadeng nyelehan Kakang. Kadenge saurang sorak saurang awewe nyelengkeung mepelingan sangkan Ki Demang Dewangga ulah muka bengketan leungeun Kencana. Kabireungeuh ku eta sora Ki Demang Dewangga ngareret ka tukang
nalika direret bre katenjuk saurang wanoja setengah lumpat muru nyamperkeun. Giriwangi, paroman Kidemang Dewangga ngadadak leler sakadatangan ku eta wanoja anu sing horeng Nyi Ageng Giriwangi indungna Bajing Sudraji. Kakang, eta bengketan ulah dibuka kakang. Sing emut papatah ti guru kakang. Ulah sambarangan metakeun ajian saliung pambayan tayaguna. Leuwih hade urang ngelehan kana kahayang Ki Argadana kakang. Nyi Ageng Giriwangi terus ngaleler sarta mepelingan Kidemang Dewangga sangkan ulah ngudar bengketan leungeun titisan dewana. Tapi Nimas, Kidemang Dewangga semu ngaharu. Ulah kakang, ulah dilawanan. Moal aya nu meunang melanu eleh bakal ancur duanana kakang. Kajen ayeuna urang ngelehan wae ka Ki Argadana. Tempas Nyi Ageng Giriwangi bari tuluy ngareret sarta nyarita ka Ki Argadana. Ki Argadana, dina waktu ayeuna kuring duaan salaki pamajikan rek ngaku eleh di hareupeun anjeun. Lamun kahayang anjeun rek ngawaris sarta ngangkat murid ka Kakang Dewangga salaki kuring. Mangga. Ngadenge caritaan pamajikana model kitu, Kidemang Dewangga langsung kaget. Satadina rek nempas omongan pamajikanana, tapi tekebat sabab geus kapiheulaan manten ku isyarat Giriwangi anu nyebut anu ngantelkeun curugna dina bibir sangkan ulah nyarita. Kadenge Nyi Ageng Giriwangi cumarita deui. Ki Argadana, kieu wae atuh supaya paniatan anjeun hayang ngawariskeun ilmu kacumponan. Dina waktu moal lila deui kuring bakal ngalahirkeun jabang bayi sabab kuring ayeuna keur ngandung anak ti salaki kuring. Kuhalna eta mudah-mudahan ieu budak dipaparin umur anu panjang. Kuring janji lamun budak ieu geus lahir bakal sinami guru ka anjeun Ki Argadana. Tah lamun kitu kula satuju teu nanaon. Satuju kula. Teu bisa ngangkat murid ka bapana, anakna oge jadi. Sabab ajian keranggan satrenju moal bisa diulik ku pangkat jalma biasa, tapi kudu dipuhit ku jalma titisan dewa atawa sang hyang seperti Kedewangga jeung anak turunan anak engke. Sabab jalma biasa mah moal bakal mampu ngawasa ajian keranggan satrenju sarta tenggelan pusara sang hyang bandring. Hah? Tenggelan pusara sang hyang bandring? Kidemang Dewangga beuki kaget deui wae. Nyi Ageng Giriwangi akur nepi ka molotot. Kaget ngadenge kana ajian anu cikeneh dicaritakeun ku Ki Argadana. Nyaeta ajian tenggelan pusara sang hyang bandring. Ki Argadana, nah makerek diweris ajian eta ke anak kuring. Apan eta teh ajian kapahing Ki? Ajian anu geus dilarang ku para sang hyang baheula. 10 nagara bisa ancur paburantakeun ku sakali tenggelan sang hyang bandring. Diomongan kitu ku Kidemang Dewangga, Ki Argadana kalaka nyerenge seuri. Nya ajian pusara sang hyang bandring ari kudu dibejakeun masa benerna. Kula sorangan oge can mampu muhit nyangking eta ajian deuleu Dewangga. Sabab eta ajian tetep ngan ukur bisa dipuhit ku jalma titisan dewa sagemblengna atawa jalma anu kawaris guratan takdir jadi jawara tanpa tanding. Lamun teu nepi ka kapuhit eta ajian, percuma atuh dewek bebelaan maling nyoekeun kitab taloh di kamar pustakana Prabu Siliwangi.
Nyi Ageng jeung Ki Demang Dewangga jadi silih teuteub. Silih tanya isyarat kumaha alusna. Nempok itu Ki Ardana cumarita deui. Geus, ayeuna mah tong loba pikiran deuleu Giriwangi, Dewangga. Paniatan dewek rek ngangkat murid ke anak maraneh jaga. Geus ule tawar deui. Dewek umur geus kolot. Dewek geus kasadak ku umur. Dewek embung sudi. Teu sudi. Lamun ajian keranggan satrenjuk taya penerusna. Jeung dewek oge hayang nempo kumarongkana jurus kasanghiangan pusara Sanghyang Bandring anu aya dina kertas kitab talo. Ku dewek rek diwariskeun eta kertas eta buku ka anak ilaing ke jaga. Kitu sasakala atawa jujutanana pangna Bajing Sudraji bisa nyangking dua ilmu kapahing. Nyaeta ajian keranggan satenjru langsung ti Ki Arganana diturunkeun. Laju tenggelan pusara Sanghyang Bandring waris kitab warisan ti Ki Argadana. Ayeuna balik deui ka Bajing Sudraji, lamun mah manehna ngimpleng-ngimpleng deui kana kajadian eta, hatena sok rada rumahuh oge. Harita Bajing Sudraji ngarahuh panjang, pikiranna ras inget deui mangsa manehna boga pangalaman tarung nu dirasa cukup berat. Ngan tapi nalika Bajing Sudraji keur anteng-anteng ngalamun kitu, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.